anu nganjang ka urang meni satoreun. Buset, jelema kabeh eta teh. Lain. Duh, me deg-degan kos kieu. Keur mare prewedding, fotograferna can datang pisan ah. Duh, kumaha sih nya tukang foto teh teu datang-datang. Ke telepon ah. Halo. Mang, kumaha sih? Urang standby di dieu ye. Geus gelis-gelis ira ka dieuna. Ih, heueuh, geura tungguan. Yuk. Ayeuna si Prilly geus rek nikah, engke mah bakal gantian urang jeung maneh nu ngalaman ku si Prilly. Oh, Saro, kira-kira sekolah pernah masih lila teh sih? Emang kunaon nanya kitu? Mun masih lila mah urang rek kawin heula ah. Tapi bohong. Dasar termas. Banget kos siapa yuk kalau laki? Teh siapa Saro? Teu nyahoan sih, urang mun aya nu nganjang, manis satoreun. Buset, eta teh isina jelema kabeh. Lain. Hiji jelema kabehna laleuh. Dasar terus tunjong. Lah sia mah pol-polan ge jeung si Wasim. Si Wasim duka budak teh ka mana? Mane eueuh kabar. Telepon henteu, ulin henteu. Si Pumali tong kitu, buah mah keur ngarontog. Ngarontog eces meureun. Panen geus-geusan deui. Geus lah, hayu urang nampak prewedna si Prilly weh. Hayu. A few moments later. Ayo buru, bisa acara foto-foto nanggusan manten. Kela ayo motor. Aing ge penasaran ah. Urang ge hayang nampo calon si Prilly. Cenah mah lo Bandung ngomong orang Korea. Beungeutna juga si Lee Min Ho. Anjir, mun jiga mangelimin mah aing baper, Mas. Tuh, calona, ayo orang ka ditu. Mana calona? Anu orang Korea teh ya. Mana sih? Cina ada foto-foto, mani lila, mana Arjuna mana can datang-datang deuhan. Geura tuh di telepon. Heueuh, Pugu, coba kita nyaet ke telepon heula. Duh, mah teh diangkat deui. Kemana sih nya jelema teh? Duh, mah erot nelpon deui mun risi urang menelpon oge. Kurang nungguan kita tadi mau teh diangkat-angkat. Teh diangkat sia. Aduh kumaha ye, syukurah si Reman nungguana mah lila-lila pisan. Sabar ibu dak, buah ayang beb urang keur siap-siap. Urang hayang dahara, hayang balik ieu Saro. Ke heula atuh ih. Geus deuh weddingna kesukaan deui. Urang hayang dahar. Ke heula sabar heula. Sugan we ayang beb keur di jalan. Geus deuh kesukaan deui. Ayo ah. Ke heula tuh budak ih. Geus kesukaan. Duh, datang ulahnya ke acara foto-foto teh. Maknya urang lobna kasih Imas, ieu mah titah kawin jeung Isma Erot. Duh, meni para ruyeng urang mah. Tapi lamun urang teh nikah jeung Ma Erot, urang bakal disate di kumaha urang. Soalna dikeureuneun keneh oge, urang geus dijodohkeun jeung Ma Erot teh. Duh, asa kumaha nya mun puyang pisan. Terus ieu mending molor ah.